زمزم الحادي وما ترنا يا الله. Pamijahan niat ibadah, tapi awas akidah bisi bid'ah dolalah, tesatik anu salah pangna teu meunang jarah, tapi mun kuat akidah seueur barokah. Jarak ka pamijahan niatna ibadah, tapi awas akidah bisi bid'ah dolalah, teu saeutik anu salah pangna teu meunang jarah, tapi mun kuat akidah didinya seueur barokah. Pamijahan tempat kempal wali, hikmahna Kangjeng Syekh Abdul Muhi, nyebarkeun agama Gusti, pamijahan janten saksi. Nah, pamijahan tempat kempal wali, hikmahna Kangjeng Syekh Abdul Muhi, nyebarkeun agama Gusti, pamijahan janten saksi. Piraku teu ngarti-ngarti, ulah rek salah persepsi, da kuring mah senang jara tadinya milari jarak ka pamijahan niatna ibadah, tapi awas akidah bisi bid'ah dolalah, teu saeutik anu salah pangna teu meunang jarah, tapi mun kuat akidah didinya seueur barokah. Pamijahan tempat kempal wali, hikmahna Kangjeng Syekh Abdul Muhi,
nyebarkan agama Gusti pamijahan janten saksi. Pamijahan tempat kampung wali di mana Kangjeng Syekh Abdul Muhyi nyebarkan agama Gusti pamijahan janten saksi. Iraku ngerti ulah rek salah persepsi da kuring mah senang jara hatinya milari hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim